Di Ai hiji dua poe bocah anu cerah di masa dusun ulin bareng. Gahang, Si Areta keur aya main dua kaleci. sahabat nu keur sono main kaleci. Saya jeung Rapi emang geus lila jadi sobat medok. Tapi poe kieu silaturahmi maranehna keur diuji gara-gara kaulinan. Tuh orang mah menang bisaan. Ya temboknya orang mah jago. Tuh cek ABG orang mah bisaan. Menang hiji lumayan. Dapat hiji dua. Dulu dem. Maneh malicik naon sih dideketkeun kitu? Puguh aing teh boga mata. Naon aing menjago nah itu. Tari ge nempo aing ge. Naon maneh mangalicik geuning dideketkeun ka dinya na. Naon sia urang mah. Emang urang teh boga mata. Di kitu eleh teh urang menang tadi. Puguh teh boga mata da urang teh seukeut mata teh. Ih kitu mah bukan ah. Mah main di ente. Gua satu man urang kilo ewang. No akhirna eta barudak pas saya serang arowe. Di teras masjid, Said nuju ngabersihan kojo kalecina. Said jeung Rafi teu kahaja papanggih, tapi kalah kah silih buang banget. Aya si Said yang ulin ngan apal si tete licik. Aduh, bosan kieu nya ulin sorangan mah. Hayang nyapa si Rapi, tapi era antep we lah, da manehna nu ngambek mah. Jeung pacuek-cuek. Padahal mah dina jero hatena duanana teh kacida hayang ulin bareng deui. Ngan naon atuh? Eleh ku gede gengsi. Teu aya nu wani ngamimitian menta hampura ti heula. Nalika Said nuju amang nyalira, ujug-ujug musibah datang. Kalecik kojo andalanana ragerak sarta moncor ka handap hawangan. Nu sesah dicandak. Didinya Rapi datang nyandak bantuasan anu teu disangka-sangka. Ente kunaon Said? Ya supaya kojo urang asup kena yang bisa angkat. Euy, sok atuh bantuan. Cing menang euy. Oh nya euy, Pi. Heulahan. Wes tong tutupan deui. Ampun aja Pi kamari urang main kaleci. Mulai dihampura kan kemat tong kitu deui. Siap insyaallah. Ayo ya main deui yuk. Nah, dia. Anu akhirna barudak eta tos silih hapunten sareng alapur deui. Hikmahna nyata muka hiji kajujuran mangrupi kunci silaturahmi. Ulah nepi ka curang dina hal leutik oge jiga ulin kaleci sebab kepercayaan babaturan leuwih mahal hargana tibatan menang kaulinan. Anu kadua, ulah miara gengsi. Mun urang gaduh salah teh kenging isinan pikeun menta hampura. Kitu oge mun babaturan menta hampura. Urang kudu ridho ngahampura. Gengsi ukur nyieun urang leungiteun babaturan. Nu kateuakir nyaeta babaturan sajati sok aya dina waktuna butuh. Najan keur pase atawa musuhan, sahabat nu bener mah pasti bakal nulungan mun urang keur kasusahan. Kawas Rafi nu spontan nulungan si Said pangnyokotkeun kalecina di hawangan. Rencangan sadayana tina carita pondok ieu urang tiasa nyandak hikmah
kaulinan mah ukur hiburan. Tong nepi ka ngaruksak dul-duran gara-gara curang jeung hayang menang sorangan. Ulah oge mira gengsi da puguh mun eueuh babaturan mah uli naon wae oge moal karasa rame. Kudu silih tulungan, silih hampura sabab harta nu paling berharga dina pergaulan mah nya eta silaturahmi nu dijaga ka layan ikhlas. Sekap sakitu dramatisme kuring sareng rencangan. Hatur nuhun. Hapunten tina kalepatana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End of flashback. Aji. Kamu atai Paling ge di man kalau bikin suara kita tuh. Sip, kalau saya act deh. I just had to let you know you're